Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abuna Pisah. Wasahibul jabairi sareng ari jalma anu ngabogaan perban jam'u jabirotin ari lapad jabair eta jamakna tina lapad jabirotin. Wahia sareng ari itu jabiroh eta khosbatun kai au nahwuha atau bangsana itu khosbah ka kosbatin sapertikeun awi tudo'u anu disimpen itu kosbah alal kasri luhureun anu potong. Wayusadu sareng ditalian naon alaiha itu kosbah lian jabiro karena supaya katambal naon al kasru anu potong eta yam sahu ngusap itu sohi bil ma'i kucai alaiha kana itu jabair. Haesu asaro dina sakira-kira hese naon naj'uha ngalaana itu jabair atau jabiroh li khaupi mahdurin karena sieuna anu diuduran mimmatina perkara takodama anu geus ti heula itu ma wa kada sareng eta nya kitu sapertikeun jabair alla suku ari pirang-pirang tali bipathil lami kalawan dipatahkeun lamna wasuku ku sareng pirang-pirang bebelah allati anu pirijeli anu tetep itu lati dina sampean idah taja di mana-mana butuh itu sohib ila taktiri syai'in kana ngecelakeun perkara fiha dina itu sukuk. Yamna'u anu nyegah itu se min usulil ma'i tina tepina cai wayajibu sareng wajib naon mashu kulliha ngusap sakabehna itu jabair bil ma'i ku cai istimalan karena make lahu kana itu ma'in ma'am kana salagih kongang itu istimal bihilap Biturobi kalawan perbeda tanah laya jibu anu henteu wajib non mashuha ngusapna itu jabair bihi kalawan itu turob wa ingkanat sanajan kabuktosan itu jabair eta fi mahalihi tetep aya dina tempatna itu turob li annahu karana sanyana itu turob eta doipun anu lemah falayu asiru tuluy henteu napakan itu turob min waro iha ilin kana satu kangen anu aya hahalang wala yuqadaru sareng henteu dikira-kira kenaon almashu ngusap bimuddatin ku waktu balahu balik ta eta tetepikeun itu sohib al istidamatu ari ngalanggengkeun ilal indimali kana cager li anahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta lam yarid henteu kawarid bihi dina itu tayamum naon takkitun ngawaktu-waktu wali anna satiro sareng karena sanyana anu nutupan kana anu cager eta layun za'u henteu kudu dibuka itu satir lil jinabati karena hadas junub bihilapil khopi kalawan perbeda sapatu fihima dina itu lam yarid sareng layun za'u wayam sahu sareng ngusap saha al junubu jalma anu junub wanahwuhu sareng bangsana itu junub mata saha iraha bae karep itu junub wal muhdisu sareng ngusap saha jalma anu hadas wakta gusli alilihi dina waktu ngumbah anggahota sakitna itu muhdis wayustarotu sareng disyaratkeun pisatiri dina anu ngahalangan kana anggahota anu cager liakpi karena supaya cukup naon ma perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma naon allaya huda henteu keuna itu satir ieu satir minas sohihi tina anggahota anu cager ilama angin kana perkara labuda anu teu meunang henteu eta misti minhu tina itu ma listim sakin karena ngeker atau pageuh wayajibu sareng wajib naon goslus sohihi ngumbah anu cager li annaha karena sanyana itu tuharoh eta tuharotun susuci
dorurotun anu madarat itu toharoh. Pak tubiro mangka direken naon al ityanu ngadatangkeun fiha dina itu toharoh bi akal sol mumkini kupang jauh-jauh na anu mungkin. Waya tayamamu sareng tayamum itu sohib ujuban kalawan wajib 5 karena perkara rawa anu ngariwayatkeun hukana itu ma saha Abu Daud wa Daruqutni sareng Imam Daruqutni bi isnadi kulli rijalihi kalawan sanad saban-saban rawi hadis sikotin anu kapercaya itu rijal an Jabir nampi ti Jabir fil masjuji dina jalma anu ditatuan aladi anu ihtalama anu ngimpi jima ieu ladi wagta salah sareng adus ieu ladi fadahola tuluy asup naon alma ucai saja tahu kana tatu na itu ladi pamata tuluy maot ieu ladi anna nabia kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kola ngadau Kangjeng Nabi eta kola ngadau Kangjeng Nabi inna makana pastina kabuktosan kalakuan sareng tingkah eta yakpi nyukupkeun huka itu ladi naon ayat tayamama nayamuman ieu ladi waya siba sareng mengkeutkeun ieu ladi ala rosihi kana sirahna ieu ladi hirkotan kana lamak sumayam saha tuluy ngusap ieu ladi sumayam saha tuluy ngusap ieu ladi alaiha kana itu khirqatan waya gisila sareng ngadusan ieu ladi jasadahu kana jasadna ieu ladi watayamum sareng ari tayamum eta badalun gaganti an guslil udwi tina ngumbah anggahota al alili anu sakit ieu udwi wa mashus satiri sareng ari ngusap anu nutupan eta badlun gaganti an guslima tina ngumbah perkara tahta atropihi anu tetep itu ma aya dina bawah pirang-pirang tungtungna itu satir minas sohihi nyatana anggahota anu cager kama sapertikeun perkara pitah kiki anu tetep itu ma dina kitab at-tahqiq wa ghairihi sareng salian itu at-tahqiq wa qadiyatu dzalika sareng ari pamastina itu kaul wa qadiyatu dzalika sareng ari anu dipastikeun ku itu kaul mashus satiri badlun eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta laukana lamun kabuktosan naon asatiru anu nutupan eta biqadril illati tetep saukuran panyakit pakot ngan sakikituna au bi yada atawa kunu ngaleuwihan wa gosala sareng ngumbah ieu jalma azaida kana anu ngaleuwihan kullahu tegesna sakabehna itu jaid la yajibu teu wajib naon almasu ngusap wahwa sareng ari itu hukum eta kadalika nya kitu sapertikeun la yajibu pait la kuhumang ka ari ngaitlakeunana ulama wujubal mashi kana wajib ngusap eta jaro berjalan itu itlak alal ghalibi kana kabiasaanana min anna satiro nyatana sanyana anu nutupan eta ya hudu kena itu satir ziyadatan hana leuwih ala mahalil ilati kana tempat panyakitna wal pasdu sareng ari dicetrak eta kal jarhi tetep sapertikeun tatu ala di anu yukhopu anu dipikasieun min goslihi tina ngumbahna itu min goslihi tina ngumbahna itu pasdi naon ma perkara maro anu parantos kalangkung itu ma paya tayamamu tuluy tayamum ieu jalma lahu karena itu pasdu in khopa lamun mikasieun ieu jalma istimalal mai kana makena cai wa iso batuhu sareng ari perbana itu pasdu eta kalasuki tetep sapertikeun tali walima sareng eta tetep karena perkara bayana habbatil jadri
anu tetep itu ma antara pirang-pirang titik cenang hukumul udwi ari hukumanana anggahota ala jarihi anu tatuan itu udwi inohopa lamun mikasieun ieu jalma min goslihi tina ngumbahna itu ma kana perkara maro anu parantos kalangkung itu wa idza dzoharo sareng di mana-mana nemrak naon damul fasodati getihna anu dicetrak minal lasuki tina tali wasako sareng ngamasakatkeun alaihi ka ieu jalma naon naj'uhu ngalaana itu lasuk wajaba mangka wajib alaihi ka ieu jalma naon mashuhu ngusapna itu allasuki takadinya wayu pasarang dihampura naon an hadzammi tina ieu getih al mukhtaliti anu campur ieu edam bil ma'i sarta cai takdiman karena ngaheulakeun limaslahatil wajibi pikeun kamaslahatan anu wajib ala adab imab sadatil harami manderikeun nolakna anu ngaruksak haram ka wujubi tanah nuhi musallil fardi sapertikeun wajib dedehemna jalma anu salat fardu haesu ta'adzarat dina sakira-kira hese alaihi ka ieu musolli naon al qiraatu maca al wajibatu anu wajib itu qiraah wa ida tayammama sareng di mana-mana tayamum saha ala di jalma gosala anu ngumbah itulah di as-sahiha kana anggahota anu cager wa tayammama sareng tayamum ieu ladi anil baki tina sasesana wa ada sareng ngalakonan ieu ladi faridotan kana pardu li fardi sanin pikeun pardu anu kadua wasalisin sareng anu katilu wa hakada sareng nya kitu saterusna walam yuhdis sareng henteu hadas itu ladi ba'da toharotihi dina sabada susucina itu ladi al ula anu kahiji itu toharoh lam yu'id mangka henteu ngabalikan saha al junubu jalma anu junub wa nahwu sareng bangsana itu junub goslan kana kumbahan 5 karena perkara gosala anu ngumbah itu junub hu kana itu ma wala mashan sareng henteu ngabalikan deui kana ngusap 5 karena perkara masaha anu ngusap itu jalma hu kana itu ma wal muhdisu sareng ari jalma anu hadas eta ka junubi tetep sapertikeun jalma anu junub falayah tajuk mangka henteu butuh itu muhdis ila i'adati gos 5 kana ngabalikan deui ngumbah perkara ba'da alilihi anu tetep itu madina sabada sakitna itu muhdis li annahu karena sanyana itu muhdis eta innamayah taju pastina butuh itu muhdis ilaihi kana itu goslu lau butilat lau batolat lamun batal non toharotul alili susucina anu sakit wa toharotul alili sareng ari susucina anu sakit eta bakiyatun anu tetep id yatanafalu karena gawe sunat ieu jalma biha kalawan itu toharoh wa innama yu'idu sareng pastina ngabalikan deui itu muhdis at-tayammama kana tayamum lido pihi karena lemahna ieu tayamum an adai fardisanin tina ngalakonan pardu anu kadua bihila piman kalawan perbeda jalma nasia anu poho ieu man lumatan kana satotol fa inna toharota dalikal udwi mangka sanyana susucina itu anggahota eta lam tahsul henteu hasil itu toharoh wa idam tanaa wallahu a'lam bissawab.